ayeuna dewek kudu loba sumput salinung. Lamun henteu permasalahan ieu makin melebar makin bahaya. Mun bisa orang ini di kampung ieu. Ini pinit ka mana nya? Lamun kapangi ku si Obos eta jeung kapangi ku Cepiah. Wah, sigana leuwih-leuwih diasupkeun kana jero sumur kieu mah euy. Jeung si kontet ka mana? Deui balad-balad ka mana? Mun aya mah si kontet pasti bakal mere solusi seperti apa? Wah, kurang nenek angkat kasana kasih itu kasana kasih nemplok di sini kamu put. Aduh. Lain matet. Banget mana kok tiga karpet gitu ngegulung gitu kenapa? Justru orang teh itu boga masalah besar. Masalah besar. Tiga pejabat maneh mah masalah besar. Keun bae atuh pupureun mah urang jiga pejabat teu sih masalah-masalah mah jiga pejabat atuh. Nah, masalah naon? Jeung si lain ka mana wae atuh salama ieu teh. Nah, Ngomong sama baturan tapi loba luak leok si lain mah. dek teu luak leok kumaha ente mah lagu piduiteun tarang aja. Lagu aya kasusah curhat ka urang. Salah saha? Dewek sorangan wae. Si lain eueuh ka mah dewek menang piduiteun gede. Salah saha? Salah orai. Ya salah ente atuh ngaku babaturan waktu ngalah duit teu ngajak ka urang. Justru eta teh. Jadi kieu. Dewek teh kamari teh kan keur nangkring, keur motor si Denok teh ya. Pangi jeung si Obos euy ngomongna mah teu Jakarta. Si Obos naon teh Teuing lah kumaha? pokona ngaranna teh si Obos-obos kitu merek pegawean ka dewek teh. Cenah mun bisa mah pangneangan ke jodoh. Soalna cenah Obos can pernah kawin. Nya urang teh langsung surti inget ka Cepiah. Kan Cepiah apa sorangan? Can pernah kawin. Heeh, terus? Kurang teh kieu euy salahna teh. Ti si Obos menang 20 juta. Heeh. Bejakeun ka Cepiah, ai urang salahna kieu. Ka Cepiah teh kan Cepiah apa sorangan teh beneran jadi model. Heeh. Yang jadi artis besar. Cuk, pangneangan model di Jakarta. Seorang sutradara, produser. Cepiah teh daekeun dah. Merek komisi ka dewek ti 500.000. Jadi komisi teh tidur tuh dia maneh? Heeh. Ending-endingna teh pangi si Obos atuh jeung Cepiah teh. Terus? Neangan dewek muda kamari teh mun dewek teh nyumput kana jero got. Modar teh jeung mah. Salah ente atuh. Ente mah lamun tiap bisnis sok aya ngarawuh ku siku nyaho teu. Ku nama rapi ai menu kitu teh atuh ente mah. Siapa yang ngomong sok terlempeng jeung lahawala. Di mana-mana ge ngarawuh ku siku mah beunang atuh tet. Cek paribahasa ieu mah belegu. Paribahasa saha sih ngomongna? Heuh ka paribahasa teh ka ente aing teh. Nya geus kumaha kieu enak mah. Urang boga solusi ke ente kalau masalah mungkin mah gampang. Tapi kan orangnya perlu duit atuh. Nah, piraku 20 juta jeung teh Cepiah beak sia atuh. Punten. Naon si Saudi? Nuju naraon? Wah, teu perlu nyahoan mah. Itu lah. Ieu reuting. Sok milu urusan rumah tangga Udin Barahabat sih. Oh. Rumah tangga. Lain rumah tangga sok kumaha? Sakieu tuh tet. Lamun poe ayeuna menang piduiteun, pek jang si lain. Urang nanti titip-titip Piduiteun pelebah mana masalah numpuk itu atuh. Lah haula we tuh urang lempeng jeung lahaula teh ning. Lamun menang piduiteun poe ayeuna jang si lain 75%, jang dewek kebayar 25% we. Gede kan? Heeh. Naik pasti. Sok bae lah urang aya kitu mah. Kieu ye, kumaha? Rek hayang solusi teh urang atau kumaha teh? Pokoknya mah kieu, urang bagi dua we nama nya. Bagi dua teh antara dalam artian si lain 75%. Nah, Dewek 35%. Deal heula. Deal bae. Deal. Heeh. Duitna siapkeun. Soalnya ieu pasti penghasilan bakal gede ya. Aduh, aing teh mah dompet atuh euy. Ye. Ente mah geus teu kudu komisi-komisi kan ente yang solusi ti urang. Geus piduiteun poe ayeuna geus keur urang. Ongko pieu cenah geus jadi dia. Antara nu teh bete artinya salaman teh naon atuh pan 75% yang si lain, 25% yang dewek. Eueuh kan ente masih kena boga hutang. Urang kan apa ayeuna rek ngaresolusi ka ente. Jadi ente mah teu kudu meunang hasil atuh. Geus ka urang kan kabeh da maneh boga hutang tadi. Mana yang solusi ti urang mung? Ai naon salaman atuh. Sok. Ban Bima can kapikir atuh. Solusi mung.
Nyayang atuh teh di mana-mana ieu solusi mah. Piduiteun poe ayeuna ka urang kabeh. Titik. Mun hayang maneh solusi ti urang. Kieu we lah ayeuna mah. Geus kagok daripada urang sok sanajan babaturan balad dalit. Naon teh dalit? Masalah bisnisnya kieu we mah. Lamun poe ayeuna meunang ti bisnis gede, kok yang si lain kabeh. Untunganna. Tapi dengan satu syarat. Namun poe ayeuna aya bidadari anu turun ti langit. Hah? Bagian dewek. Dino kieu aya awewe mah mungkin mending duit urang mah bae lah. Duit? Heeh. Awewe. Geus satu hayu urang neangan ayeuna mah. Ka mana? Nya neangan mah mungkin atuh turun bidadari langsung ka dieu teh. Namun naon oge urang teh ka doa ikhtiar ongkoh. Baheula ngomong ku sekolot bisnis teu pugu maneh mah. Neng. Cek dewek ge naon? Poe ayeuna dewek bakal menang keberkahan. Ieu mah leuwih ti bidadari turun ka langit atuh. Ke bumi maksud teh. Wow. Duit anu tadi masih ke MP. Urang mah ieu we. Wes, tidak bisa. Jeung duit anu mana si lain? Pancaran-pancaran aya. Aduh lah hayang ieu aduh. Neng. Ieu teh asal name Nia nya. Ah maknya Kang, abi mah da asli orang dieu. Oh, maru urang dieu. Mungkin. Biasa panggitan kenalan sareng Akang. Oh, biasa Akang. Tuh. Cing heula atuh kudu nanon ge kudu ngantri. Obut. Oh, Lina. Neng Lina, aduh Neng Lina. Nah, eta bisa. Majan geulis, urang majalai. Lagu eta mah tuh. Diri ibarat cikeuna paribasa. Pucuk dicinta, ulah ampun ngurunyung. Pucuk dicinta alambah dukun teh. Datang di mana-mana ge teh. Nah, atuh. Hayu salam laguna kan badukun. Nya heueuh ari lagu badukun mah antara ngurunyung jeung datang naon bedana? Sarua eta enggak salah. Pucuk dicinta ulampu tiba guna kitu blebuk. Ai tiba naon? Datang ngurunyung. Ai datang naon? Ngurunyung. Heueuh. Mohon atuh mangganya anu karasep nengina bade kapayun heula. Mangga. Sateh atuh keur fokus ningali eta gut bujurna. Kok ciga gitar Spanyol teh buleud kitu. Lain sabujur-bujurna saya eta mah. Nah atuh. Apa teh eta nu teh buah dadana? Lih ibarat nepungkeun gunung Tangkuban Parahu jeung Gunung Puntang. Waduh, jauh-jauh teuing. Tengah-tengahna kota Bandung. Wow, Beh dituna kota Cirebon. kerek naon piknik naon? Ayo. Ayo teuing. Heuh piknik maksudnya saya teh. Teh. Pokona awe nu bieu panggil jeung urang jeung maneh kitu kudu beunang ku dewek mah. Ah, bodo amat lah, yang penting mah duit kade tah, duit. Apa geus perjanjian lamun menang pibatieun, pibisnisieun, pek jang lain ngan lamun menang awewe. Pan bek awewe geus meunang tadi berarti jang dewek. Berarti duit ke urang. Keun bae, pan geus perjanjian lamun aya bidadari turun ti langit, jang obut, lamun aya bisnis jang si lain. Di duitnya ke urang. Heeh. Oke. Ayo bae lah. Nanti mah ngeunang semenang awewe. Urang. Sorry. Ayo mah. Kemana dulu ya? Tong mutruk atuh euy. Mutruk bae. Ribuan aja panjang we. Hehehe. Sugan mah ya mah. Si Jimat untuk aing serangga gading we. Tapi lah orang nyaho tadi bakal mangihan awewe modal kitu. Urang milih awewe juga nama aing. Wah. Wow. Naon euy? Lah itu. Aduh. Cik atuh naon atuh ah. Atuh. Perjanjian. Eta tadi geus Neng Lina. Ayeuna ieu leuwih montok, leuwih bohai. Kieu mah. Nah, Kumaha mun tukeun? teu bisa. Eueuh sistem tuker menuker cek ente oge. Tukeun tambah tuh. Teu hayang moal ah. Ieu mah leuwih bohai atuh euy. Nya jelas atuh. Tungguan masih ka dieu. Tah.
Mari dia. Aja. Tuker tama lah. Wah cicing. Tadi ke mana nih? Balik kapal gitu. Tong hayang. Apa tuh sebelah kerja pro? Apa ngenyot gitu? Iya pisan. Cicing tong hayang. Perjanjian tadi mana geus menang, urang ngeun atuh. Bayar aku masih lain lah. Bade ka warung. Nuhun. Kenalan atuh. Oh buat. Atuh udah hayang atuh. Tadi ge ente urang jeung Neng Lina ulah atuh. Nya. Konten Semimin. ada. Oh, aduh. Mimin teh aing teh. Ya aja kawan baik. Neng Mimin atuh. GL itu. Teh miminnya. Aya naon kok ya? Anten teh yang ngaon nah. Aya teh Mimin urang dieu oge. Nuhun. Iya, Bro. Nah, sana mendingan teh. Abi udah dipengker nih nabe aku dah. Oh, sampai pengker ieu mah nya. Iya. Naon sih teh urusan apa? Maksudna ieu mana di tukang lain resep dipengker. Oh, teh. Bade diantar teh ka warungna kumaha? Siapa lah itu? Kehel, tong atau teh teuing, ku maona. Kumaha nganteurna nya? Sieun eta ngajajanan atuh, Bro. Bade naon teh ka warung? Bade ngabale sayuran. Aduh, bade masak. Oh, jang derek duaan meureun. Ah, nya merengker di mana atuh? Nya atuh kitu mah tuh kumaha tuh antar wae. Ya atuh. Kan bae, si lain yang cermin, Hah? derek ka ditu. Ah, Neng Lina? Ya. Ya udah tah itu Neng ada antar. Baik. Kadek, Ted. Oke. Kadek, jeung duit teh berwani. Sekedap warung apa di mana Pak? Itu Pak dia. Waduh, hayu atuh. Soek ka dieu mah. Ya. Kamana budak teh kita ka warung teh meni lila-lila teuing. Pira teh meuli sayureun. Mending mun jauh mah ka warung pira teh ka Cirebon nepi ka lila pisan. Mimin. Mimin. Ih. Hese pisan. Ya, ayer tos teh. Jadi masih orang kali nya. Jadi nyari orang kali we mau dinten meureun. Allah salah. Sayuran tas kengeng. Nuhun. Ai bumi ini paling mana ya abi nganterkeun teh? Itu Gang Payung belok ke kiri. Orang ka dieu. Ih. Eta mah tempat sepi atuh Neng. Gitu. Gitu. Mana bumi teh? Ini kali dia. Oh iya. Nuhun. Aduh. Oh iya bumi teh Neng. Nuhun. Ada tuh bisa aya nu amak ke dianterkeun ku tadi. Insyaallah mah. Nah, sebenarnya tuh mun aya nu ngamak mah jadi aya kesempatan. Kesempatan apa? Ya, maksudnya kesempatan main kan dia gitu. Astagfirullahaladzim, Mimin. Hari mana kita balanya pira ke ka warung lila-lila teuing. Lah, astagfirullahaladzim. Hari mana? Saha mana? Mami. Iya, abi teh bade nganter si Neng ka warung beli aya begal gitu, Mama. Naon maksudna make jeung nganter-nganter anak urang si Mimin? Beli aya culik. Astagfirullah. Kita dedegan mana juga bangkong korodok gitu. Nah, ting. Nah, maksudnya make dianter-anter. Kan deket. Kumanya. Lain kumahanya. Itu juga bancet gitu deh. Neng ti payu nanya. Payun ka mana? Cicing papi. Papi ya geraya cakung ka dia papi. Alah, beres. Iya gerak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tinggal iya gerak. Rek nganter-nganter si Neng gerak. Mana saya bogo? Anu teh abi mah nganter mungkul. Ini Neng bogo ka jelema ieu. Pohon kayaknya. Iki juga tako kaki di mana dia aslinya? Pi, tong. Naon maksudnya? Naon maksudnya mana? Keluarga huru hara. Lain keluarga urang, kayak Cicing. cicing di mana? Tuh, Mana naon itu Mimi? Saya datang kepada papi. geraknya. Apa yang terjadi ini? Mami teh nita si Mimin ka warung. Ah. Ari balik na. Diantar ku careuh bulan kieu, Pak. Terus Astagfirullahaladzim.
Aduh, pikir sih. Aduh. Ya ampun. Mana orang sini? Ngadeukeutan saya keluarga ningrat. Mau sekali kayak ini Pak mau ngapa? Ya ampun. Hayang ngadeukeutan keluarga teu reugeujeug sia teh ampun. Reugeujeug keluarga Cancimen. Abdi dipayun. Hei. Dari mana sih teh? Sakali-kali deui datang ka dieu. Akan jeung topina ku aing. Ampun aduh. Datang ka dieu jelema anu bisa ka dieu mah ya hiji. Kudu bisa nyanyi. Tolong atuh. Cicing. Kudu diomongan ku kolot. Lamun bobot. Cicing ah. Cicing, Mimin. Nggak, mana mah Mimin balik ke tukang dari mamanya mah di tukang di dinya balik. Cicing, dia mau bagian bapak. Aduh mama. Aduh kerek mama. Ngadeukeutan sia anak kami sia. Sengit, ya. Kebeneran, akang teh namanya teh bade ka bumi pisan. Pan orang teh kedah coba silaturahmi. Tadi kan sempat ngobrol tapi teu sempat ngobrol panjang lebar. Iya. Bade tuh maros manawi neng kan masih kena singal nyalira gitu tah. Memek ke anak aing nyusuh heula. Ari mami nanaonan. Peperihan ku papi tara dikenyot. Ya, Pak. Sana aja geus kadaluarsa itu bagian papi. Oh. Ah kaleresan abi mah lelengohan, ah. Dikaraya ku papi mah. Waduh. Kalasan pisan pami kitu mah tuh. Lirik barat cek Gusti Allah teh urang teh kudu ngajodoh beureunan. Abdi dipayun lah. Oh, cipayun. Hei. Nyanyi heula. Nyanyi. Ah sok aya wae akang mah. Sanes sok aya wae. Kan orang saling lelengohan. Jadi tidak ada salahna orang teh meureun ngajalin silaturahmi. Nyanyi maneh. Abdi mah Saha nu unggah ka dieu wayahna? Siapapun, dari manapun, keturunan apapun. itu. Mana? Itu. Bangsat! Udah kata udang. Pira aku majikan cedang udang. Cepetan Bang, aya bahan. Cepetan. Ari papi na jadi 3 bonon. Pamit gitu mah tuh hayu. Orang jalan-jalan jeung akang. Jalan-jalan ke mana kan? Atuh ka mana we, nu penting mah orang teh bisa happy, bisa berduaan. Kami berduaan Biar dan bahagia. Nah, dunia terasa milik berdua tadi. Tang di tarasnya. Sia si Ogut sia. Nanaonan jeung anak aing. Hah? Nu teh naonan aya euceuk kita anak euceuk. Iya teh anak aing nu panggedena rek nanaonan sia ka dieu ulin-ulin sia sagala. Rek naon? Teu bisa sia aing masih kena kesel kabari sia nipu aing. Beja we sia ngomong arek di amplopkeun jeung bos sagala rupa. Arek sina jadi bintang iklan. Mana saya buktina malahan duitan 500.000 buku dibawa kabari sia. Beak ari euceuk. Beak sia nipu ayeuna datang ke sia anak aing sia rek naon? Bogoh ceuk. Bogoh sia kamari ge nipu sia kadit neng katipu di sia kamari ge mah ditipu tah. Ku si Ogut. Euceuk tong amak-amakan bisi darah tinggi ke. Wah aing mah darah tinggi sia mangkat mah. Tuh mangkat poin laporkeun sia. Aing ditipu neng ditipu 500.000 dibanjut ku sia teh tah sia. Ogut sia mana duit aing? Moal nipu Mana duit aing kadiekeun sia. Beak ari euceuk. Beak sia. Mangkat sia ka ditu. Peluk aing. Padu wae. Terus irahat neng deketin si Ogut lagi katipu. Teu da nembe ge penak atuh ai mah. Tukang tipu kamari tak mah ditipu 500.000 bejarek jadi bintang model. Kata terang penak neng oge. Geus tong gitu si Ogut. Balik ayeuna mah hayu ka ditu. Manda lain ka ditu ka. Naon? Aing poho kasal tuh oge ka si Ogut. Awas si Ogut sia. Si pohai tapi eta orang tua anak gelo anjir suka mah macan tutul we eta mah gila aing mah bisa penjet kalau aing jadi minantuna eta awas ini Butet. naon atuh naon sia Urang heula cerita. urang heula lebih seru ieu mah Urang rek nyarita. ieu mah mending kena cek urang heula urang mah antara hidup dan mati urang atuh ieu Sarua mah teh sarua. geus urang lah dengekeun Urang heula teh bahaya tadi teh. sok atuh naon Jadi kita, aduh, orang ira dek bercinta nanya tiap dek bercinta. Ternyata budak aun tadi teh ya, budak cepiah.
Suwe atuh. Aduh. Ya, good. Iya, kan orang oge malah orang lebih ekstrim sih teh. Bieu kan tadi orang pamang hiji awet ya. Anu lebih boga ti ka bogoh maneh. Urang teh tepi lah kurang teh ka warung good. Dia teukeun ka ieu mah. Karek tepi ka ieu mah inungna. Sugana mah can tutul we. Jeung bapana ge rock and roll pisan. Aing ditonyok, dijajak, dipedol hulu. Pokoknya mah aing kabur tah. Aing bisa-bisa deh nyalamun aing jadi minatuna pejet sama pede teh tah. Aduh, aing. Atoh sia mah. Jadi cari gua mana oke? Si goblok teh mah teh. Aduh aing. Berarti orang dua anjing si lain sana asip atuh. Rek sana sip kumaha tuh. Awe karek panggih jual main cinta-cintaan. Komo atak. Ieu mah anjir kolona ekstrim bisa. Aing geus sarua teh. Begi si budak aweuna teh geus peunang ku dewek teh. Terus kun gitu. Geus ngobrol, geus menjurus ke sio-sio. Anjir. Ayo pet sama. Ke anak cepiah langsung syawut kemari cenah nipu dewek. Wah, lamun teh ini dia aing memuat modar di dinya keneh. Bener. Hari ini hari sial buat kita, Bro. Tapi kan baiklah. Tapi udah lumayan oke we. Lumayan sih. Sekarang aku udah main belakang gitu. Aduh, suwe pisan poe enak atuh. Seri kunaon? Seri kunaon? Terus seri ku suwe, sia teh. Ayo. Suwe.